Teu karasanya geus nincak bulan Agustus deui Heueuh euy, hari kamarkaan ka-76 nya. 76 mah udah atuh sia teh. Ieu teh moal aya ramean kitu. Apaan geus kamari si Emak nu ngaramekeun? Lain ramean nu kitu maksud teh. Lumba-lumba teh geuning. Heueuh lah aing mah. Gara-gara si Emak kamari si Koit jadi weh ke rumah sakit. Heuh dah si eta mah lila di rumah sakit teh lain gering parah. Nah, aku naon gitu. Teu bogaan duit, matak ditahan we di ditu. Be Gusti. Sampurasun ka sadayana. Rampes. Rampes. Bade ka saha bah? Muhun lumayan lah rada capek ya teh. Emang ti mana bade ka mana kitu bah? Muhun laras pisan. Ye, atuh itu kumaha? Tah, genten-genten paling mana? Kalarasan pisan abi bade cicing di lemur ieu ah. Oh, abah teh bade jantan warga dieu. Ari murang kali mah di Subang dah tos nikah. Nanya goblok. Wish, ulah kitu katamu teh. Nia resep sarapan di dieu mah. Muhun bah, abah teh ti mana, bade ka mana atau bade ka saha, kiku abi dituduhkeun. Sadinten tiasa sabungkus abi mah. Cia rek ka mana kunyuk? Arapal oge. Benernya gelo pisan lalaki teh wani nyiksa awewe. Lila-lila dikenyot cek wae. Mang enya ieu budeg euy. Tong sok kitu jang. Naon make harewasan kitu? Marukna teh kadangu. Alah, punten bah. Geningan ngadangu abah teh, punten Ulah sok kitu jang. Naon make rek nurutan kos kitu? Rek jadi tukang nyiksa awewe. Goblok juga teh ngadenge tadi teh. Ana suing hampuraan. Anger keneh geningan kapenet. Bah, abi rek naro sakali deui. Sabenerna abah teh saha? Tah wios atulah di masjid oge nu penting mah aya jang bobo. Wios, masjid jadi abah nu ngurus. Geus, ayeuna mah kieu da Slim. Urang babarengan heula istighfar. Tah, tuluy ku maneh cekel leungeunna. Waing petaliti beheungna. Heueuh meureunnya dah halal meureun geus istighfar heula mah. Tah sia kupluk laras pisan. Hayu atuh pami kitu mah. Tas teu kiat ya yang bobo. Sia ku aing dibobokeun salilana. Jera, tinggal ieu sarung alus euy. Gagah jigana urang make ieu. Ah, kos nu sok salat weh. Teu apaleun. Jalmi soleh kakang teh. Beledag ah. Urang telepon ah, cobaan. Halo? Ya, halo deui. Leres ieu nu ngical sarung waduk ah di Facebook. Oh, muhun laras kumaha. Rada kapincut abi ku sarungna. Sabaraha netna? Muhun sesuai postingan we 200. Barang cicing soalna eta mah Oh, gitu. Teu tiasa kirang Tiasa tipis-tipis. Manawi 20.000 dijajab tiasa Kumaha? Nya 20 ku abi di tap ayeuna keneh. Posisi di mana? Abi di Jalan Bancet Raya. Kayak abi kadinya urang pasea jeung abi. Asli abi serius meser yeuh. Abi ge serius ya bade pasea jeung Ieu mah dibelian teh kalah ngajak pasea. Mikir we atuh Rustam, tengotak pisan nawar teh 200 jadi 20. Jadi kumaha bade moal. Mun moal abi bade kanu sanes yeuh. Meuli sarung bantal we hayang sakitu mah. Kadon amek-amekan dibelian teh. Padahal mah niat urang hade rek meuli. Jadi uing nu era ieu teh.